Lamun maneh hayang hirup ayem tentrem, ulah cicing di dia. Geura ini ulah kumawani bebetah di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan para mitra, Aki bade neraskeun dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kadalapan. Dina bagian katujuh, harita teh Udawa keur ngabandungan caritaan Nyi Maria basa ditoong ku makhluk anu pikasieuneun tea. Tina awahing ku heran, Udawa kalah ngawuleng ari Nyi Maria pok nyarita deui. Abdi mah teu kuat, Kang, teu kuat. Sieun. Maria, urang teh kudu sabar. Sing inget kana kajadian kamari, bebegik anu aya dina tatangkalan teh, eta teh lain juri. Pasti pagawean jelema anu talenges. Ngahaja nyingsieunan kanu cicing di imah ieu. Sing kuat kayakinan. Lain juri, lain. Pasti jelema eta mah. Tapi abdi sieun pisan, Kang. Ari sieun mah pasti. Tapi urang teh ulah nepi ka kieu ye. Sabab lamun teu kuat yang hareupanana bakal cilaka. Akang geus boga pikiran, yen rek maluruh saha-sahana anu boga pagawean kieu. Da jelas ieu mah pagawean jelema, lain jurig, lain. Udawa mani keukeuh nyebutkeun yen lain jurig. Ari Maria ngahuleng, manehna cicing bari nginget-nginget kejadian tadi. Nah hanya eta teh pagawean jelema atawa pagawean juri. Sabab asa loba anu aneh. Kajero kamar ujug-ujug gede angin jeung karasana pikasieuneun. Geus ulah loba ting pikiran. Anggap we eueuh kajadian naon. Sok geura sare anggur mah. Ngarah bisa reureuh. Ari Akang reka mana? Nya moal ka mamana ngan akang mah moal wakasare. Nyi Maria teu baha manehna ngagoledag kana kasur terus ngadeuketan anakna anu dua. Udawa diuk sisi ranjang manehna ngahuleng neangan akal kumaha carana sangkan bisa nangkep jelema anu jahatna. Ras inget basa ngaruak bebegik, terus inget kana surat anu dibawa ku Jamparing. Eta kabeh geus jelas netelakeun yen aya jelema anu hianat, anu ngahaja ngadatangkeun pikiraneun sirining teu resep ka Udawa anu aya di imah eta. Kudu kasaha nya minta tulung ye. Mani eueuh keur pakukumaha, tapi aing teh lalaki ku kolot dilatih perih, piraku teu bisa ngungkulan nu kieu patut. Udawa ngareret ka pamajikanana geus kaciri peureum. Teuing ari ti branteuna mah. Geus kitu Udawa teh kaluar deui ti kamarna. Nitenan kaayaan di jero imah. Aman teu aya nanaon. Malah sedot panto jeung jandela ge diroris. Terus ka hareup gek diuk di emper panonna melong kaburuan. Tapi jempling teu aya anu nyurigakeun. Ukur sarasa satuan leutik anu biasa disadap peuting. Ari di awang-awang aya kalong ngagayabag ti kajauhan kadenge sora anjing ngagogog. Anu sejen masimpe teu aya anu kadenge. Sanggeus rada lila diuk di dinya. Terus turun kaburuan leumpang ngurilingan imah. Bari rarat-reret nitenan anu suni bisi aya jelema anu nyamuni tapi aman teu aya nanaon. Heran. Nah ti mana datangna setan teh atuh? Nah bijil tina jero taneuh kitu atawa kumaha? Asa model ieu mah ye. Loba nu teu kaharti ku akal. Cek Udawa bari teu eureun leumpang ngurilingan imah. Geus tepi deui ka emper gek diuk nanggeuy gado bari mikir. Hawa beuki tiis, peuting beuki jempling. Anu akhirna Udawa teh bosen bus ka jero imah. Panto ditulakan pageuh. Goledag ngagoler gigireun pamajikanana. Panon kucap kicep kana lalangit. Ari pikiran kumalayang kamana mendi. Jag tunda. Peuting eta lembur Banjar Turi tenang. Ayem tentrem teu aya nanaon. Ronda anu ngariung di gardu beda deui ayeuna mah. Sabab giliran anu sajena kabehna aya limaan, ngarora wungkul, tapi rata-rata geus rumah tangga. Ti sore keneh teu aya nanaon,
atuh ukur luntang lantung sakedeung terus ngariung deui di gardu. Recok ngarobrol bari ting pelenyun udud. Tapi kira-kira tengah peuting kadenge aya nu ngajerit di sisi lembur, ronda anu limaan ting rarenjag, curing hak bakat kureuwas. Batur, aya naon euy? Hayu urang tempo. Cek salah saurang bari singkil. Baturna oge anu cicingeun, kabeh kesit, siaga rek nempo anu ngajerit. Beral limaanana leumpang, ngalengkah panjang napas ngahegak, leungeun kepat mani dikupat kapit. Aya anu ngajingjing gegendir, aya oge anu nyekel perah bedog. Barang nepi kanu dijugjug, bingung daeueuna naon, reg limaana reureun, rutret kakenca jeung kakatuhu, neangan bangsat, atawa naon bae anu nyurigakeun. Sora nu ngajerit teh sidik di dieu euy. Sok mencar. Mun ayana naon bejaan aing. Sok kabeh mencar. 5 ronda teh ting koloyong, ting laleos ka pipir imah. Terus maluruh anu tadi ngajerit, tapi teu kadenge deui sorana naon. Ngan baranggo ka hiji imah. Kadenge aya nu keur marurung lalaunan, reg ronda anu kaparengan manggihan teh eureun. Ceulina diantelkeun kana bilik. Awewe atah warah. Ulah loba omong ka batur sia. Lamun kumawani ngucah ngaceh ka batur, yeu imah diduruk ku aing. Aduh, ampun. Moal atuh, moal nyarios ka sasaha abdi mah. Ronda anu ngintip mani curing hak, manehna jadi bingung. Kumaha ngabejaan batur, sabab lamun ngagorowok bisi ngagareuwahkeun. Tapi lamun teu kitu, hese ngabejaan batur. Tapi lila-lila mah boga akal, nyeh seuri sorangan. Terus nakolan kohkol awi anu dibabawati tadi, sarta api-api ngahariring ngarah teu dicuriga. Tanghi, tararang hi, pokna bari terus leumpang ngajauhan imah anu dicuriga, tapi bari nalingakeun kadinya. Baturna anu aya di tempat sejen, curing hak ngadenge anu nakolan kohkol teh, atuh jul-jul nyelampeurkeun. Akhirna ngariung limaan anu tadi manggihan paharewosan. Tah, di imah eta aya anu gunem catur. Aya sora lalaki ngancam kanu boga imah. Cik kumaha newakna? Sabab geus jelas lain jelema bener eta mah. Waduh, kumaha tuh nya? Gedor wae kitu? Cek anu sejen. Sarerea ngahulang malikir neangan akal. Akhirna sarerea satuju rek ngabejaan heula para inohong kawas golongan Mang Bahri peuting kamari. Sedengkeun anu sejena deui narungguan di dinya di tenan imah anu dicicingan ku jelema anu jahat teh. Heuleut sawatara waktu berudu loba anu datang marawa obor jeung pakarang. Rob ngariung imah anu dicuriga teh, Pak RT jeung sababaraha urang badami haharewosan. Kamari geus aya pangalaman digedor ti jero kabur ti para ngabobolkeun kenteng. Tapi ayeuna mah moal bisaeun jigana sabab deukeut imah eueuh tatangkalan kepung wakul buaya mangap mun aya kaluar babad sukuna sina namru kuring teka jero ayeuna kade sing waspada di luar. Kitu cek Pak RT ngomongna bari papeta. Buriak sarerea nyingrai terus ngepung imah tepi ka rekep teu aya lolongkrang di pager bitis teh nyaan. Malah mah nepi ka 2 lapis da jelemana loba ari imah leutik. Geus kitu Pak RT langsung gegedor kana panto bari gegeroan kanu di jero imah. Hei, bangsat, kaluar sia. Ulah ngahekok wae di jero. Imah ieu geus dikepung. Hayo bijil, jungjungkeun 2 leungeun kaluhur. Kajaba lamun sia hayang modar. Jikana bae jelema jahat anu aya di jero imah teh ngadengeun, sarta nyaho di luar loba jelema, teu mikir panjang, jebet nonjok jendela, berai muka tepi ka ngageblag kabeh. Gebeg anu ngepung kaget, kabeh curing hak melong kana jendela. Barang rek diboro, gajleng, belecet aya nu lumpat, nubruk anu ngepung, blak 2 jal manangkara kadupak, anu sejena tinggarero ngagorowok. Udah gawetan euy, kawetan. Bari tutunjuk atuh baturna mani ribut rabul ngarudag ting beretek ting gurutuk sora dampah suku tepi ka blag-blig-blag mata keeung. Pak RT amekeun terus manehna oge ngabecir lumpat bari jeung gogorowokan. Kaayan lembur geus gandeng deui bae ngagempurkeun jeung ngagareuwahkeun kanu keur tibrasare. Ari anu diudagna jiga anu ngahajakeun manehna babali cetan ka kenca jeung kakatuhu. Blus kakolong pada ngepung di dinya, tapi belecet kanu bala ngadepong nungguan. Bru nunggudag kadinya berdeui lumpat kawetan. Kade pegat kawetan euy.
Tiwetan pegat. Jelema gogorowokan bari lumpat. Bro jelema teh paheula-heula kawetan. Bereh aya nu lumpat ka imah udawa, malah maloba saksi. Eta jalma teh ngagurawil kana pager jerut ka jero pakarangan. Anu ngudag kabeh muruka dinya, tapi barang ditoong ka jero geus ngiles teuing ka mana. Pak RT colohok tarangna kerung, sabab heran naha bet lumpat ka dinya bangsat teh. Menang sajongjongan mah jelema teh ngaharulang. Teu aya nu wani ngudag ari geus asup ka jero pakarangan imah udawa mah. Lantaran geus pada nyaho eta imah teh angker pikasieun jeung loba anu aneh deui. Pak RT anu tadi beurang kadatangan ku udawa jeung ku sabana jadi bingung. Nah kudu kumaha ayeuna? Rek asup ka jero pakarangan teh teu wani bisi udawa ngadakwa. Ari rek ngantep da sidik buronan teh asup ka dinya. Pak RT, kumaha ieu? Nah orang teh kalah caricing di dieu. Ke euy, kuring ge jadi bingung ieu teh. Nah satunya si bangsat teh bat lumpat ka dieu. Naon maksudna? Nah nu boga imah atawa sahanya? Nyarek ka saha deui mun lain nu boga imah. Ayeuna mah kari ngagedor, tangkep sakalian. Keur mah keur nu nyicingan imah ieu teh jelema anyar. Naon salah namun urang boga curiga ka manehna? Eta ronda keukeuh ngajak terus maju nangkep nu boga imah. Ulah gagabah euy. Sabab bisa wae aya jelema sejen anu ngahaja lumpat ka dieu, ngarah aman. Ngan ari den udawa mah asa pirahku make rek migawe kalakuan jahat. Anu ngadengekeun caricing teu aya anu milu ngomong. Malah lila-lila mah ting laleos, kabeh oge bingungeun. Pak RT garo-garo teu ateu, kitu salah kieu lain. Ras inget kana amanat ku sabana yen kudu milu nalingakeun udawa. Ari ayeuna aya buronan lumpat ka dinya deui, atuh beuki bingung bae hatena teh. Geus we baralik euy. Keun isukan urang benerkeun. Kitu cek Pak RT bari ngalengkah bangun lungse. Urang tanyakeun we ka awewe nu tadi, sugan apaleun rupana atawa ngaranna. Cek ronda keukeuh hayang nangkep nu jahatna. Nya hayu atuh. Bering sarerea muru ka imah anu tadi, sanggeus tepi langsung gegedor kana panto. Pak RT jeung sababaraha urang saksi asup ka jero imah, tuluy mariksa nu boga imah. Harita keneh ditanya, tapi anu ditanya teu bisa mere katerangan. Sabab nu jahatna make teregos cenah, awakna jangkung badag, kasar, jeung pikasieun. Lain jelema nu nyicingan imah gede teh. Cek Pak RT, anu ditanya gogodeg teu ngomong. Ari anjeun dikumahakeun? Tadi kukumaha abdi mah ukur ngawut-ngawut wadah pakaian, teras naroskeun kongkorong sareng artos. Oh, bangsat leutik atuh hari kitu mah. Tapi naha nyaan teu dikukumaha maneh? Bade dicekek abdi teh, ngan kabujeng ngajerit. Manehna mundur. Ngan sakitu? Anu ditanya ukur ungeuk, tetela maluruh anu jahat teh buntu lantaran anu ditanya teu nyaho kana ngaranna ukur nemongkeun dedegan. Sedengkeun jeung udawa mah teu akur da awak udawa mah teu jangkung badag tapi sedeng. Akhirna Pak RT jeung kanca-kancana bubar terus beralik ka imahna masing-masing. Ronda nuluykeun tugasna, ngariung di garduh nyaritakeun kaanehan anu tadi kajadian. Parat nepi ka isuk teu aya kajadian nanaon deui. Kacaturkeun isukna, harita teh kirawan cihaneut moyan, Pak RT anu penting tadi teu bisa sare geus ngagedig leumpang mapai jalan anu ngabulungbung di buruan imah udawa. Kasampak teh udawa keur sasapu di buruan, anakna keur silih udag bangun gumira-naker. Atuh Pak RT atoheun lantaran anu rek dianjangan teh aya di imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning Pak RT. Aduh, bagia teuing, Pak. Mangga calik Pak RT. Mangga Aden, hatur nuhun. Punten bae nya nuju ngadamel diganggu ku Emang. Sawios Pak RT, pira oge nuju sasapu. Semah jeung pribumi dari yuk ditepas, teu make samak-samak acan. Da udawa teu kaburu ka jero. Ari Pak RT diajak ka tengah imah oge mung hayang di dinya wae. Hatur nuhun Pak RT keur sarurumpaheun linggih ka dieu, nanging asa rareuwas abdi teh. Nah aya pikeun saeun naon Pak RT? Ceuk udawa, manehna geus boga pirasat, hatena asa teu ngeunah aya semah teh.
lain ngewa kasemah ngan bisi aya beja anu goreng. Aden, mang teh hoyong nepangan ti kamari nanging neme kabujeng ayeuna ye. Ari margi, Tekebat ngomongna, beki nambahan kapanasaran pikeun Udawa. Margi kumaha Pak RT? aya taroskeun non mang teh Aden. Naroskeun naon Pak RT? Dupi wengi, Aden teu angkat ka mamana? Pak RT asa-asa rek nanya teh. Tapi kapaksa kedal sieun-sieun oge, da puguh butuh ku katerangan. Ari Udawa kerung, kacurigaan hatena beuki banget. Tapi can wani nemongkeun, manehna mah pok deui ngomong. Pak RT, abdi mah bujeng-bujeng mios wengi, nembe sareupna oge, geus peupeundeut. Atuh kaduana, barudak sareng pun bojo sieunneun. Can ngalemah di dieu teh, nya pagugulung we di kamar. Ari kitu, aya naon atuh Pak RT? Henteu Aden, teu kukumaha. Naros we ieu mah. Nanging kieu Pak RT, abdi teh asa bungah aya salah sawios anu sumping. Dupi ti rorompok kaditu sok kadangu. Naon Aden? Sumuhun naon we? Upami aya sora. Tara kakuping Aden. Sok jempling bae da tebih atuh. Paingan atuh. Abdi wengi tadi ngawitan menakan nu aneh. Tetela kasaweran Pak RT teh leres. Di dieu aya nu aneh. Aya naon Aden? Pak RT curing hak, manehna jadi panasaran, hayang nyaho pangalaman Udawa. Pak RT, karo rompok teh aya nu unggah, katinggalna nganggo acuk sing sarua hideung, ku abdi dibeberik, dikotek tak teu kapenak. Kalah nyingsieunan kapun bojo anu aya di kamar, jendela ngadadak muka, pun bojo dugi ka kokoceakan, malah mah dipungkas ku kalengger, kapidara, dugi ka ayeuna can kahortos ku abdi teh. Nah jelema ti mana? Pak RT ngahulang ngadenge kitu teh. Pikiranana jadi bingung. Sabab tadi nama manehna teh boga pikiran goreng. Boa-boa anu ngulampreng peuting tadi teh Udawa. Dabongan dumpat kadinya. Tapi ayeuna Udawa kalah nyarita kitu. Jadi pasalia. Malah teu cekap ku sakitu Pak RT. Aya sarupi deui. Naon Aden? Kajantenana teh siang ieu mah kamari. Kaalaman kupun bojo. Ieu aya surat anu dikirimkeun nganggo jamparing. Tah, ieu suratna disakuan we ku abdi teh. Song surat dibikeun ka Pak RT terus diilo. Katara Pak RT kerung semua anu heran. Malah mah diilo sababaraha kali. Tetela matak heran jeung maksudna henteu kaharti. Ieu teh surat ti saha Aden? Ih, sumuhun abdi oge bade naroskeun eta ka Pak RT teh. Cik, saha ari batara kala teh? Nah ngaran asli atau ngan ukur sandias mah. Aduh, ya duka atuh. Tah, kitu kasusah abdi teh Pak RT. Jadi bener ieu bumi teh loba kaanehanana. Tapi abdi mah moal mundur sasiku, moal ngejat satunjang beas. Can benang anu jahat nama moal waka incah. Rek dipaluruh terus sabab abdi gaduh kewajiban kanggo ngabongkar kajahatanana. Lamun kitu mah anu ngajailan kapun bapa oge pasti golongan manehna jiga nama. Gadenge omongan Udawa kitu, Pak RT jadi malik sieun. Tadi nama rek ngadakwa ka Udawa teh. Ari ayeuna manehna jadi sieun katudingan, tungtungna jadi ngahuleng, ngabetem teu ngomong deui. Kumaha perkawis anu bade molah sawah teh Pak RT? Udawa mengkolkeun obrolan sabab urusan eta teh keur manehna mah kawilang penting. Oh, gampil Aden. Seueur anu daekeun. Keun engke upami tos kantenan ku emang diwartosan deui. Ngan ari mang hiji mah yakin daekeun. Malah ayeuna oge tos mios kapibalongeun. Oh, nya nuhun atuh Pak RT. Saterusna mah Pak RT jeung Udawa teh ngabadamikeun urusan anu rek ngagarap sawah jeung kebon. Pak RT anu geus hoream ngomong kapaksa ngaladenan Udawa anu merlukeun bantuan tenaga. Sanggeus rengse badami Pak RT amitan ku Udawa dijajabkeun tepi kalawang pakarangan. Leos Pak RT balik bari mawa pikiraneun dina hatena sabab aya keneh tanda tanya. Nah saha anu penting tadi lumpat kadinya. Urusan kejadian di imah Udawa bisa wae Udawa jijieunnan cenah ngarah teu katudingan.
Cindek nama Pak RT teh curiga keneh ka Udawa ngan teu aya bukti jadi can bisa nuding. Ari Udawa geus jajab Pak RT mah terus nepungan pamajikanana diselang deui ku dahar ngariung jeung anak pamajikan. Saterusna bebeja ka Nyi Maria yen rek nempo pibalongeun bari sakalian ngawawuhan mangkiji anu geus niat rek ngawula ka manehna. Beral miang malah make jeung ngajingjing parang sagala bisi aya babadeun pokna teh. Lewat lohor, sabot Udawa ini teh jol aya semah, lalaki saurang, pangawakanana jangkung badag, make pakaian priayi, datang-datang teh langsung katepas, uluk salam tegeg kawas nu ambek. Sampurasun, sampurasun. Rampes. Di jero imah norojol Nyi Maria, baranggok jeung semah, colohok jeung reuas. Nyi Maria melong sakedeung, terus nanya. Bade ka saha? Saha we nu aya di dieu ieu mah? Ari anjeun saha? Eta semah nanya bari ngajanteng dina golodog, panonna molotot ka Nyi Maria. Atuh reuwaseun boga imah teh, sabab aneh aya semah palatat polotot jiga anu rek ngadakwa. Calik atuh Bapa? Ah, teu kudu diuk da moalila. Ayeuna mah jawab we ku maneh. Ari maneh teh saha? Keur naon aya di dieu? Cing sok jawab buru-buru. Wastapun Mariah, pangna aya di dieu ngiring sareng ka Udawa, salaki abdi. Saur Kang Udawa, ieu bumi teh warisan ti luluhurna. Janten sanes badena naon, nya ieu mah ngalebetan bumi hak abdi sareng Kang Udawa. Saha salaki maneh teh? Eta semah kawas anu can ngarti, bari jeung melotot nanyana teh. Sumuhun Kang Udawa. Udawa. Heueuh bener Udawa. Heh, Maria, dengekeun omongan kami. Lamun maneh hayang hirup ayem tentrem, rumah tangga aman kawas nulian, ulah cicing di dieu. Geura init, geura incah, ulah kumawani bebetah di dieu. Moal mangpaat sia, moal aya kamajuan. Tah sakitu we teh aing mah, pek pikiran. Kami mah rek balik deui. Samemeh Nyi Maria ngomong, eta semah teh geus balik deui, terus ngingkik merulawang pakarangan anu di pager. Lempangna gancang jika anu hayang buru-buru jauh. Atuh colohok we Maria teh, heran ku omonganana naha bet wani ngusir. Leok ki semah teh mengkol, les teu kaciri. Atuh Nyi Maria maninga hulang, gek diuk dina bang barung, panon melong keneh kaburuan, barang ras inget ngagebeg. Aduh, nah aing teh tuh nanyakeun ngaranna. Eta jelema teh saha ngaranna? Nah bet kumawani ngusir ka aing. Beuh cilaka, ieu mah kembang-kembang piributeun jigana ya. Nah betu pupuguh nitah incah. Nah jelema naon model kitu? Hanjakal aing tuh nanyakan ngaranna. Nyi Maria ngomong sorangan, hanyelu teu nyaho kana ngaran semah. Tisaprak datang semah aneh, Nyi Maria jadi teteteg hatena. Lantaran inget wae kanu nitah init, bari jeung teu puguh alesanana. Sakapeung mah make sok datang cangcaya, boa-boa salakina teh lain ahli waris Raden Sugriwa, malah make jeung boga pikiran yen aya jalma sejen anu boga hak pikeun nyicingan eta imah. Duh, kudu kumaha aing teh atuh? Nah bejakeun ka Kang Udawa atawa ulah atawa kudu kumaha? Aing jadi bingung ya. Nyi Maria teu kaur digawe, rek sasapu inget kadinya, rek masak inget kadinya. Malah keur ngamandian budak oge mineng hulang-hulang tepi kadigebah ku anakna. Kirawan Citunggang Gunung, Udawa balik ti sawah, sanggeus bebersih diuk ngariung jeung anak-anakna. Ngobrol ngaler ngidul, Ahmad jeung Esti baceo sagala ditanyakeun ka bapana. Geus kitu, terus tarurun kaburuan silih udag jeung adina. Sabot kitu Nyi Maria ngahulang inget deui kana omongan semah anu tadi beurang. Ku Udawa kacirieun, kaayan pamajikanna teh asa beda jeung biasa, atuh gancang ditanya. Maria, kunaon hulang-hulang wae? Ti tadi ku akang dititenan, becik ga anu malaweung. Teu kunaon Kang? Ulah kitu, da akang oge boga pirasat, boga rasa jeung rumasa. Urang teh nganduaan, teu aya batur keur pakukumaha, ulah sok nguluwut. Sabab ka akang oge mawa bingung ieu teh. Mun aya nanaon kudu bruk-brak ulah disumput salindungkeun.
Apan urang teh karek ngabaladah ngararata ngawangun rumah tangga di dieu anu jauh ti kolot. Nyi Mariah ngahuleng hatena anger can teteg. Nah kudu kumaha yang hareupanana sabab manehna oge rumasa pamadegan teh rada goyang ngadenge omongan semah anu tadi teh aya rasa cangcaya sieun jeung hariwang. Mariah, nah kalah ngahuleng Aduh, kumaha atuh Kang? har. Nah kalah kitu mikiran naon atuh. Aya naon deui? Ulah sok kitu. Ari jeung salaki mah komo dina kaayaan kieu matak bahaya sok bejakeun ka akang. Nah aya naon? Lila-lila Nyi Mariah teh teu kuat lamun kudu ngemu kabingung terus-terusan. Nya akhirna mah nekat rek balaka. Memeh ngomong melong heula ka budak anu keur arulin di buruan. Dina sawangan kacipta deui kaayaan di imah kolotna. Najan imah leutik jeung basajan oge asa regreg da deukeut jeung kolot. Tapi ayeuna nyicingan imah anu sakitu gedena jiga karaton kalah keung loba kasieun. Kang Udawa. Ieu akang mah sok gerawakca. Pedar bejer beas ulah asa-asa. Tadi teh aya semah ka dieu. Aneh semahna teh teu daek diuk-diuk acan. Tah nangtung we di dinya. Bari nunjuk kana golodog. Terus kumaha? Eta semah teh jiga priayi. Pakeanana ar alus, ginding, awakna jangkung, wuweug sembada. Ngan beungeutna serem pikasieun, basana kasar garihal. Manehna teu lila di dieuna teh Kang, ngan nitah indi tungkul ka abdi, nyarek cicing di imah ieu. Kitu Kang. Nah saha Mariah? Saha ngaranna? Numawi, da abdi teh gugup, teu kaburu nanyakeun ngaranna. Jabati kitu cacap nitah indit teh, manehna terus ngaleos indit, teu aya waktu keur tatanya. Ngan nitah ini tungkul? Muhun, pokona mah lamun hayang tentrem sarta tenang rumah tangga kudu indit ti imah iya cenah. Tah ngan sakitu ngomongna teh Kang. Udawa ngahulang tarang namani kerung, geus jol deui bae pikiraneun teh. Mani teu aya kendatna, beurang, peuting aya wae anu arane. Kumaha urang teh atuh Kang? Abdi mah bingung. Ulah gugup Maria. Akang oge reuas ngadenge kitu mah, tapi ulah waka kapangaruhannya. Urang teh kudu boga pamadegan. Kade ulah percaya ka jelema saliwat, pan aya akang anu tanggung jawab. Tapi abdi mah keeng, melang ka barudak. Akang anu leuwih keeng. Kumaha atuh ari geus kieu? Dangdan jig, urang nepungan paku sabana, urang menta bong bolongan, budak bawa kabeh, panto kuncian. Nyi Mariah ngagugu, daknya manehna oge perlu nanyakeun ka kolot, sangkan teu matak bingung kana pikiran. Atuh langsung harita teh dangdan, barudak digeroan sina disalin baju, sanggeus tarapti bral miang. Sadatangna ka imah kuwu sabana, terus unggah da kaparengan pribumi teh aya ditepas keur narima semah. Udawa sakulawarga diaku dihiap-hiap, malah ibu kuwu oge norojol ngabageakeun. Mariah jeung anakna dibawa ka tengah imah, udawa diuk ditepas jeung kuwu sabana. Haturan Aden, nuhun keur sasumping karo rompok pun emang. Nanging katingalna sapertos nurusuh. Nah aya naon ieu teh Aden? Kuwu sabana awas pisan panenjona teh. Bisa ngabedakeun sikap jelema. Atuh udawa bungaheun asa di jalanan, gancang ngawalon. Hatur nuhun Pak Kuwu, abdi teh enggal ditaros. Leres pisan, nu mawi dongkap ka dieu teh aya kaperyogian. Saperkawis, etang-etang silaturahim. Atuh kalihna teh eta, abdi teh gaduh taroskeunun ka Pak Kuwu. Berkawis naon deui Aden? Kieu Pak Kuwu, barabat udawa teh nerangkeun beja ti pamajikanana, ngeunaan semah anu nitah ini teh malah diterangkeun dedeganana jeung papakeanana pikeun bahan pamikiran kuwu sabana. Tah kitu maksad teh Pak Kuwu, bade nyuhunkeun piwuruk manawi Pak Kuwu uninga. Nah saha kinten-kintena eta teh? Naon maksadna? Ari abdi kedah kumaha?
Atuh, asa aneh teuing. Lah satunya. Abdi oge poekeun ieu teh. Pun bojo teu geunah cicing, malaweung wae. Atuh abdi teh jadi keueung. Keur mah nembe sababaraha dinten katurug-turug aya wae pikasieuneun. Ari ayeuna aya nu kitu. Aduh, abdi teh jadi tambah bingung pakuwu. Ke, Aden, ulah rusuh. Mangrek ngemut heula ieu. Urang hubungkeun jeung kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Jigana bae kasauran Aden ti payun teh leres. Yen di bumi teh teu aya curig, teu aya jin, teu aya setan, anu aya manusia jahat tur telenges ngan carana licik tur lantip. Sumuhun, sangkaan abdi mah kitu. Nanging saha jalmina nya? Ujang Nyai sareng mitra sadaya rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha perjuangan Udawa salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu kasalapan. Hapunten tina sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.